ka Roma Irama lian. Ah si Amah heureuy wae. Sanes nih anu kamari dibantosan ku Aa teh. Oh, emang terang nomor Eloy ti saha? Ah aya we. Eta nu jenana tuh ganggu teu abdi nelpon. Henteu nuju kieu we. Aya naon nelpon emangna bade ngajak Amang sanes? Emang mau anu ngambek kanjakan Amang ka Dika. Hayu, malahan mah atuh diajak ulin lah. Oh, oke siap. Mungkin bisa lokennya terus dijemput ke Kwa. Oh nya diantos we nyangkin sore. Keselatunya bade nentepan heula. Assalamualaikum. Oh nya. Oh, baru berapa ya? Oh, dicap doang siap. ML terus. Pagong anjing. Mana keseket sih ini kudu minjem motor Mana? hah Nah, Harim. Oke. Mana atuh kuncina? Tuh kuncinya tuh. Oh, di itu. Nya. kalau tidak ya daerah Nah, Harim lah. dengan Roger nya Nya Jat, sakedeung. Ya. Heh Harim euy. Lu urang pan kempes.
Kamu nggak kerja? Kerja aku mah jadi kuli. Kuli kan banyak. Kuli apa? Kulihat masa depan bersamamu. Untuk kau yang sekarang, yang serasa kau lebih dari teman, karena kau serasa nyaman. Kamu nggak takut pacar kamu marah main sama Eloy? Enggak. Kalau diculik takut nggak? Enggak. Takutnya sama apa tuh? Sama setan? Enggak, aku mah takutnya ditinggal sama kamu. Hari itu kalau satra dengan kau, jangan tanyakan sapu rasa untuk kau setiap hari. Kamu haus gak? Enggak. Bener. Tungguin dulu tuh bentarnya. Beli dulu minuman. Mang, warung mang. Yo, enggak. Iya mang. Ya, 10.000. 10.000 mang. Ya, Iya. iya, nuhun. Turun mang. Sami-sami. Turun mang. Ya, sami-sami. Dilatin nungguan. Enggak. Ya, Enggak. minum apa? Cuaca anak kayaknya. Rika udah punya pacar belum? Serius jujur. Jomblo aku mah ngapain pacaran lo? Pacaran ngapain? Pacaran itu enak loh. Enaknya apa? Enaknya bisa jalan bareng, nongkrong bareng. Kalau main bareng nongkrong bareng sama lo juga bisa. Tapi kan beda. Sekarang Rika mau nanya nih sama lo punya pacar gak? Halo jomblo, Serius? serius. Kenapa jomblo? Males aja pacaran, gak ada seorang cewek yang mau nerima apa adanya gitu. Cewek itu rata-rata ada maunya. Tapi kalau jomblo malu kan? Kenapa harus malu? Enggak, ya maksudnya nggak tahu kan biasanya kalau cowok jomblo malu kalau misalkan jalan bareng sama teman-temannya kan biasanya bawa-bawa cewek pasti malu dong. Aku malah gak malu loh. Malunya itu ya ketika aku gak bisa dapetin kamu. Jangan main HP terus atuh. Nanti aku dikacangin lagi. Yaudah nih aku simpan HP ini. Nah gitu kan enak. Disimpan HP-nya. Terus hati kamu simpan di hatiku. Karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan saya dari keraguan. Kamu pernah nonton Upin Ipin nggak? Pernah. Kayaknya aku harus jadi Ipin deh. Kenapa jadi Ipin? Soalnya aku ingin betul-betul mencintaimu. Yes. Untuk kau yang sekarang, yang serasa kau lebih dari teman, karena kau serasa nyaman. Udah jangan ngebaperin terus. Kenapa emang? Nanti kalau udah baper nggak bisa tanggung jawab. Udah yuk pulang. Soalnya mau hujan. Ayo. Ayo. Udah sore juga. Ya udah sore. Yuk.
A few moments later. Oh, akbar engkarek apel. Harim nungguan gorengan. Ganteng gorengannya sakit. Mohon gua suka aya berang bawa ya. Ya naon wah. Matros. Matros. Pesek aya matros rangini. Bawa ka Harim ke digoreng disuguhkeun deui. Mantap. Bapak tak kieu nyata kamar. Lu boga pamajikan geus kieu mah. Kamari urang ngabaperan cirika baper mah euy. Tapi urang teu bogoh ka si eta teh deui. Ka cirika teh. Urang resepna ka si Neng euy nu jadi masalahna mah. Hate urang teu kunaon ka si eta aduh. Hei kamarinya buat pegawai nggak baperan dek tanggung jawab mah segitu tinggi di baperan kok mau dikitu mananya pas ngeras risky pikiran sih makanya risky telepon si Neng enam risky mah telepon tidak angkat-angkat ya. Isang kilang berdering ya. Tuh nya si Neng Rahma mah kieu. Emang orang terlalu mencintai sugannya. Berdering tadi angkat. Tapi dah cekolot ke sebelum janur kuning melengkung mah. Kekeh kudu dibabari. Ayo nama ka imahna bari bayar hutang api-apina. Ayo karena manehna. Dasar. Baru garawe euy. Ayo. Mang orang. Mang aja. Orang mana? Eta Cikauripan. Cikauripan. Jauh deh ka. Ya orang mana ieu? Di mana? Di Garut. Di Garut. Jauh. Di Garut. Di Garut. Mun drama di Garut eta di Malester, hah? Tangan Malester. Nuju nyoba manuk. Coba aja keur gawe. Gawe mah tuh sih itu. Oh, itu nama. Tuh orang itu tukang Cirebon, orang Cirebon. Ya HP we kasih bakal kabogoh. Moga. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
Mau mana ke mana neng? Ayah, Saya aya oleh-oleh di mama salit. yang endai itu. Matros ya salit neng taya nanaon deui euy. Endai padahal mah. Nya teh. Diem nih teh beja-beja. Pan aku teh bikin kejutan gitu buat kamu. Maknya apel mau Nokia, apel mau coklat. Kayak gitu ih. Udah benar. Lamun orang boga kabogoh kos gitu diputuskan enak-enak ge. Neng, tong kengeng gitu. Mungkin dibere coklat. Oh, geuningan nong tamu. Iraha jang ka dieu. Wah, nemean wah. Damang. Alhamdulillah, teu ngabejaan lah bade ka dieu teh. Nya ning teu wartos kana. Nya mun iya salit si mama da kagaduh nanaon ning di mobil teh ning mah. Ah, make barang canak jang ka dieu mah ameng-amenge atuh. Oleh-oleh biasa di mama. Nuhun atunya ka Ya, mama sami. carioskeun. Ya. Di kanton we nya aya nu ka warung. Oh nya mah, tongoy-tongoy. Nya. Saya euy. Asa-asa ieu motor. Sinarieun teh motor di dieu. Bi, Enaon jang? lain. Utang teh sabarahaeun? Diitung ku ibi masarat. Terus kurang leuwih jeung nu kamari eta teh kopi teh. 100 ribuan? Nya. Untungnya mah duit 100 pas. Aslinya asa teu karasanya nyokot. Sareng nu Kopi. kamari eta teh jang. Oh, jeung nu kamari. Imanya. Iya, 100 nya pasnya. Nuhun ya jang nya. Lain hari itu motor saha? Eta teh kabogoh si Eneh. Kamu sini? Nya. Oh, aya di Jerosuan? Aya. Jeung wae tingali. Tong ah. Nya mangga. Bener kebuguhan. Kami jonge kau. Ku aing jalan motorna lah. Tinggal si Neng teh ente bogoh ke si Neng. Teh di apelan. Tingali lah. Ku aing kebiasaan. Kebiasaan motorna sia. Adi ayo mana? Ku aing teh nyawa bogoh ke si Neng. Sia ku aing sia. Nanya-nanya anjing kemet. Heula naon di dieu mah jadi kambing conge. Atuh Bentar tadi atuh neng teh lapar. Ieu naon ieu? Kita saha dah. Mohon. Mantap neng. Ayo we dahan. Tos ah. Neng gaduh kresek neng. Yang naon? Iya ngawadahan kang oleh-oleh biasa. Oh, Ya. Oh, baik, aman. Awak. Minuman. iya kresek teh. Nuhun neng, nuhun. Genting wae neng. Ah, lihat teuing mah deunan aya. Ah, si neng nggak bisa wae. Bener, Pak? Ah, neng pura-pura wae. Kange di bumi cemilan pan perjalanan jauh meureun di jalan bisi aku nanaon ke meureun. Enggak, esok we. Nya. Tos seueur. Sok we pada halaman. Tos we. Tak kuehna tuh. Ieu naon? Nah, ge. Ieu teu naon ieu dicanak. Henteu. Saali ya. Wis, cing. Perjalanan jauh kan. Tos
Cekap. Nuhun Neng. Sok pedahang. Nya biasa kieu entos. Lain Neng. Tadi teh ate nyanak matros digoreng can ku Mama. Ah, dukat acan merenang emang pada naon? Lain tadi teh di bumi teh ngajawe ka dia da tegaduh minyak, gas beak. Arek panggorengkeun heueuh. Oh, panggorengkeun sanes masihan. Muhun eta teh. Kirain teh masihan. Salit Neng eta mah. Dia mah api-api ka Mama mawa oleh-oleh. Oh, engke atuh urang panggorengkeun nya. Nya siap. Taya minyaknya. Taya tegaduh acis. Eta utama nama. Oh, pantesan atuh kita panggorengkeun. Heeh. Kirain tarik diberen eta teh. Api-api nabi mah ka Mama tama era ting. Sekolot mah tama lengoh meureun. Kendala ge dipanggorengkeun. Heeh, lapar aduh. Nu bieu mah Neng banyonya tapi nya. Ngerakeun nu kitu mah putuskeun. Sate. Neng malu teu punya pacar seperti aku. Ah, bener mah malu teu. Ngerakeun nu kitu mah putuskeun. Budak teh sate. Kendala ada budak mah lagi. Heeh, meureun nya. Eta teu era teu. Teh. Oh nya atuh ayeuna teu mah. Ieu dicanak we nya ka bumi nya. Nya guys, apa tambahan daya tuh? Ah, cenah mah mungkin ngerakeun meureunan. Teu sok we. Angkin we na mah ke. Ngerakeun nu kitu mah putuskeun. Arek kuihnya. Gae. Budak teh di ngalangan. Da nunguan matros ning lila geuninganan bade we heula Mamah mana? Mah dicai bieu teh. Bari boro marek pamitan ka Mamah, titip salamnya ka Mamah Nya henteu. dari gue kitunya. Oh, siap. Heeh. Wetan lanya. Ieu dicanak ieu. Nya mangga. Akanan beak. Alhamdulillah menang bingkisan. Bensin. Cairan imahnya. Adik bangun nama imah nu lewat. Sama bandi mana? Beri duit 2000 deui. Bagus beli hungkul sembarangan. Aduh, capek guys. Motor kempes. Iya mah. Apa atelin menang kesenangan, kakak menang kerenyahan. Renyah. Lah motor kempes etik yang penting renyah. Semangat. Demi renyah. Berapa? Setengah dulu. Lain guys kasep nih. Apaan arek apel? Baik apa ya? Ini nyawa nama nih? Salah mana orang ini? Wah, tuh dikit salah pan apa ya? Kenapa? Kamu salah nih, tambrukeun ieu tah. Banyak. Lain bahagia na solusi euy. Nah, Awe teh baku batur wae deh kah? mana mah atuh ku batur wae. Tuh, bieu ge nya ka ditu urang teh. Ka Imah Belis nih warung nih apa beneran? Kan mau bogohan ya teh budak teh urang teh bogoh mah budak teh teh. Ka owe teh teh. Kawe teh bogoh wah. Pek ditolak. Lain ya teh bukan ka bogoh, keur apa ya jalurna aya lalakina. Aduh, teh mah penting man hayam hideung, Mam hideung terus beas beureum. beas beureum. Urang masak ngariung sararea sabaraha urang. Bok bedaang. Arek, Ayo. Eta mah cuk urang teh naon, pernah masak teh. wah masak. Babari gawe mah. Kumaha? Wah, gitu. Carana man hayam bodas atawa tong hayam hideung lah hayam bisi hese hayam hideung. Bapak hayam hideung mah pan pait. Pait. Hayam bodasnya nu 5 kilo. Loba 5 kilo. Wah, ngarasieun pan masakna lopaan. Oh, Ya wah kitunya. kemana? Nyata urang ka Imah heula. Arek ka imah kemana teh? Ka Imah keur galau urang ieu teh kan. Oh, kata. Nya, wah. Oh, gaya tuh ya.
kunaon Biasa mang anu ngajailan motor tuh kempes. Naonna? Iya, hareup kempes mang. Anu ngajailan. anginna beak ieu mah ditempes meh. Anginna beak. Oh, Tuh, tadi teh urang teh geus apel di dinya teh. di sae teh. Di Masih Rahma nih, beak lialis den. Aya nu ngempesan. Heeh. Ieu mah ya mah hirup sih nama. Alhamdulillah hirup mesin mah tadi ieu kurang angin den mah. Kurang angin ieu mah Eta mah ban di mana mah? di jalur. Jalur? Pokona ka jalur, bawa ka jalur. Moal ada di dorong moal ieu. Nama layung ya mah. Tambah ka dia deui. Siap non mah. Di jalur. Oh, aduh.